Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Abu Lais Nasrun bin Muhammad As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ikrimata sareng katampiti Ikrimah Rodiya muga ngariduan saha Allahu Gusti Allah anhu kaitu Ikrimah. Qala nyarios itu Ikrimah, innal walida saektosna ari bapa ya ta'ala ku eta bakal muntang itu walid biwaladihi ka anakna itu walid yaumal kiamati dina poe kiamah. Fayaqulu terus nyarios itu walid, ya bunayya inni kuntu walidan, kana lafad nu nembe. Ya bunayya he putra kaula, inni saektosna kaula kuntu eta kabuktosan kaula. Walidan eta jadi bapa fid dunya di dunya. Waban jeung jadi bapa lakapikeun anjeun. Payusni mangka ngalem itu walid alaihi ka itu walad. Khairon kana kaalusan. Fayaqulu terus ngucap itu walid lahu ka itu walad, ya bunayya, kana lafad ya bunayya. Ya bunayya he putra kaula, qadih tajatu nyata butuh kaula ila mithqali dzarratin kana saburat sireum leutik min hasanatihi tina sapalihna pirang-pirang kasayaan, min hasanatika tina sapalihna pirang-pirang kasayaanana anjeun. La'ali mudah-mudahan kaula anju eta bisa nyalametkeun kaula, eta bisa salamet kaula mimma tina lantaran perkara taron ningali anjeun kana itu ma. Fayaqulu mangka ngucap lahu ka itu walid saha waladuhu putrana itu walid, inni atakhawwafu ala nafsi, kana lafad inni atakhawwafu ala nafsi. Inni saektosna kaula atakhawwafu eta sieun kaula ala nafsi madarat ka diri kaula mithlal ladzi bari saperti perkara takhawwafta mikasieun anjeun. Fala utiku mangka henteu kawasa kaula an untiyaka kana yen mere kaula ka anjeun sayan kana hiji perkara. Sumaya ta'allaku salajengna muntang jalma bizaujatihi ka pamajikanana itu jalma. Fayaqulu maka ngucap itu jalma laha ka itu zaujah, ya fulanatu he fulana, inni saektosna kaula kuntu eta kabuktosan kaula laki eta tetep pikeun anjeun zaujan aya salaki fid dunya di dunya. Patusni mangka ngalem itu zaujah alaihi ka itu zauj khairon kana kaalusan. Fayaqulu maka ngucap itu zauj laha ka itu zaujah, inni atlubu minki, kana lafad inni atlubu minki, inni saektosna kaula atlubu eta nyuprih kaula menta kaula minki ti anjeun hasanatan wahidatan kana kasayaan anu sahiji, tuhdi anu ngahadiahkeun anjeun ha kana itu hasanah lipikeun kaula la'ali mudah-mudahan kaula anju eta bisa nyalametkeun kaula mimma tina lantaran perkara taroina ningali anjeun. Fatakulu mangka ngucap itu zaujah, la utiku henteu kawasa kaula dzalika kana itu tuhdi atau mere. Ini saektosna kaula atakhawwafu eta sieun kaula ala nafsi madarat ka diri kaula mislal ladzi bari saperti perkara takhawwafta sieun anjeun minhu ti itu alladzi. Fayaqulu mangka ngajawab, fayaqulu mangka ngucap mangka ngadawuh sa Allahu Allah azza wa jalla, wa in tad'u muthqalatun ila himliha, kana lafad nu nembe. Wa in tad'u sareng lamun menta
naon musqalatun anu diberatkeun ku dosa ilahim liha kana mikulna itu dosa layuhmal mangka moal dipikul minhu tina itu minhu ti itu himliha naon syai'un perkara walau kana sanajan kabuktosan itu jalma za kurba eta anu ngabogaan baraya yani ngamaksud Allah allazi ari jalma asqalat ngaberatkeun ka itu allazi naon adzunubu pirang-pirang dosa la yuhmal mangka moal dipikulkeun saha ahadun hiji jalma anhu tina itu allazi syai'an kana hiji perkara min dunubihi nu tetep itu syai' tina pirang-pirang dosa na itu allazi warawa sareng parantos ngariwayatkeun saha Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ani nabi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu kana sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi innal kafiro kana lafad innal kafiro sayaktosna jalma kafir layujlamu yakin eta dikeum itu kafir layul jamu la yakin eta dikeum itu kafir biarokihi ku kesangna itu kafir min tuli dzalikal yaumi tina lantaran lila na itu poe tegas nama poe di mauqif di mahsyar hatta yakula dugi kayen ngucap itu kafir ya rabbi irhamni walau ilan nari ya rabbi he pangeran kaula irham muga mi kaulas mika asih Gusti ni ka kaula walau ilan nari sanajan asup kana neraka qala nyarios al-faqih Syekh al-faqih Abu Ja'far tegasna Abu Ja'far rahimahullahu taala haddasana kana lafad haddasana ngaberitakeun ka urang sadaya saha Muhammad ibnul Fadli Muhammad bin Al-Fadil qala nyarios itu Muhammad bin Fadil haddasana kana lafad haddasana ngaberitakeun ka urang sadaya saha Muammil qala nyarios itu Muammil haddasana Hamadun kana lafad haddasana Hamadun haddasa ngaberitakeun ka urang sadaya saha Hamadun Hamad an Ali ibn Abi Zaidin nampiti Ali bin Zaid an Abi Nadrah nampiti Abi Nadrah bisnadihi kalawan isnadna itu Abi Nadrah an Ibnu Abbas nampiti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah nampiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon annahu kana sayaktosna Rasul qala eta ngadawu Rasul lam yakun nabiyyun qad kana lafad lam yakun nabiyyun qad lam yakun teka buktosan saha nabiyyun Kangjeng Nabi qad kalawan pasti illa kanat angin eta kabuktosan lahu eta tetep bikin itu nabi naon dakwatun doa mustajabatun anu dijabah itu dakwah fajala mangka ngajadikeun hakana itu dakwah fajala mangka ngajadikeun Kangjeng Nabi hakana itu dakwah fid dunya di dunya wa ini sareng sayaktosna kaula istakhbatu eta nyimpen kaula dakwati kana doa kaula syafaatan kana syafaat li ummati pikeun umat kaula yaumal kiamati dina poe kiamat ala eling wa ana bari ari kaula sayyidu waladi adama eta panutan atau pamimpin anak Adam wala fakhra bari henteu gumede wala wa ana sareng ari kaula awwaluman eta mimiti na jalma tansyaku anu beulah titum anhu titum manon al ardu bumi wala fakhra sareng teu gumede ta maujud waliwaul hamdi jeung ari bendera
atawa liwaul hamdi teh bendera biadi eta tetep dina leungeun kaula yaumal kiamati dina poe kiamat tah tahu dina sahandapeun liwaul hamdi Adamu ari Nabi Adam wa manjeng jalma dunahu tetapi tuman di dunahu tetapi tuman di sahandapeun Adam minal basyari di golongan jalma-jalma wala faharo sareng teu aya gumede eta maujud summa qala salajengna ngadawuh Kangjeng Nabi yastadu kana lafaz yastadu banget yaumal kiamati dina poe kiamat naon ghammuhu bingungna itu yaumal kiamah wa karbuhu sareng susahna itu kiamah finnasi di jalma fayatuna mangka daratang itu jalma-jalma Adam maka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam fayaquluna mangka nyarios itu jalma-jalma lahu ka Nabi Adam ya abal basyari he bapakna jalma ispa kudu nulungan anjeun lana ka urang sadaya ila rabbika ka pangeran anjeun liak dia karena supaya ngahukuman itu rabbuka bainana di antara urang sadaya fayaqulu mangka nyarios mangka ngajawab itu Nabi Adam lastu hunaka ini lastu sanes kaula hunaka eta bisa nyafaatan hunaka di itu tempat eta bisa nyafaatan ini saektosna kaula qad ukhrijtu eta dikaluarkeun kaula minal jannati ti surga bi khotiati kalawan sabab hiji kasalahan kalawan sabab kasalahan kaula walaisa sareng henteu kaula walaisa sareng henteu aya yuhimu merlukeun nika kaula al yauma dina poe kiamat illa nafsi angin naon awak kaula walakin tatapina alaikum kudu ngamistik alaikum mistikaranjeun binuhin kana Nuh painahu karana saektosna itu Nabi Nuh awalul mursalina eta anu pangheulana ti pirang-pirang rasul jadi jalma-jalma di padang mahsyar di alam mahsyar sadayana kumpul dina kaayaan posisi panas teu make pakaian teu make sendal teu make alas kaki eta sadayana salami 40 tahun ku kurilingan neangan pertolongan nu pada akhirna pendak sareng Nabi Adam eta jalma-jalma ngarobrol ya abal basyari isfa lana ila rabbika intina eta jalma-jalma teh ngobrol ka Nabi Adam supaya minta disyafaatan supaya mere syafaat mere pertolongan tapi kumaha walerna Nabi Adam payaqulu lastu hunaka kuring mah boro-boro bisa mere syafaat kuring oge keluar ti surga teh karena kasalahan kaula eta walerna Nabi Adam saur Nabi Adam tuh teras ka Nabi Nuh anu janten mimiti rasul lajeng logat fayatuna mangka daratang itu jalma-jalma Nuhan ka Nabi Nuh alaihi salam wa yaquluna sareng ngobrol itu jalma-jalma isfa'lana ila rabbika liak dia bainana ilaih ispamu kudu nyafaatan anjeun Nabi Nuh lana ka urang sadaya ila rabbika ka pangeran anjeun liak dia karena supaya ngahukuman itu rabbuka bainana di antara urang sadaya terasa teh jalma-jalma teh ngadeus ka Nabi Nuh minta syafaat minta pertolongan ka Nabi Nuh nu arepanana bisa disyafaatan tapi kumaha waleran Nabi Nuh fayaqulu terus ngajawab itu Nabi Nuh lastu kana lafaz lastu sanes kaula hunaka di itu tempat eta bisa nyipatan eta bisa nyafaatan naon sababna ini karena saektosna kaula qad da'autu eta nyata ngadua kaula dakwatan kalawan hiji doa agroktu anu ngerem kaula biha ku itu doa ahlal ardi ka ahli bumi wa inna sareng saektosna kaula laisa eta henteu aya yuhimmu merlukeun nika kaula al yauma dina ieu poe illa nafsi angin kana awak kaula
walakin itu tetapina kudu daratang ngaranjeun ila Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ibrahim saparantosna jalma-jalma indik ka Kangjeng Nabi nu tujuanana rek minta syafaat tapi kumaha walaran Nabi Nuh bujeng-bujeng bisa nyafaatan kaula oge boga kasalahan kaula oge teu bisa nyafaatan tapi aranjeun kudu ngadatangan ka Kangjeng Nabi Ibrahim allazi anu lajeng logat allazi anu ittakhadha parantos ngadamel hu kaitu nabi hu ka Kangjeng Nabi Ibrahim saha Allah Gusti Allah khalilan kana jadi kekasih fayatuna mangka daratang itu jalma-jalma Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ibrahim terasa eta jalma teh daratang ka Kangjeng Nabi Ibrahim nu janten khalilullah kakasih Allah nu tujuanana hayang ngameunangkeun syafaat fayaquluna mangka nyarios itu jalma-jalma isfa'lana inda rabbika isfa kudu nyafaatan anjeun lana ka urang sadaya inda rabbika di payuneun pangeran anjeun liak dia karena supaya ngahukuman bainana di antara kaula liak dia karena supaya ngahukuman itu rabbika bainana di antara urang sadaya fayaqulu mangka ngawaler itu Kangjeng Nabi Ibrahim lasdun teu kaula sanes kaula hunaka di itu tempat maksudna bisa nyafaatan naon sababna inni sayaktosna kaula qad kadzabtu eta nyata ngabohong kaula fil islami dina Islam salasata kadzabin kana 3 kali pirang-pirang bohong qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalasu sareng ari 3 bohong jadala geus papaduan itu Nabi Ibrahim bihinna kalawan itu salasah andinillahi tina agama Allah ida hari salasah hijina tina itu salasah qauluhu eta dawuhan Allah taala panadzara nadratan fin nujumi kana lafad tegasna lafad fanadzara nadratan fin nujumi panadzara mangka ningali Kangjeng Nabi Ibrahim nadratan kalawan sakali ningali fin nujumi dina pirang-pirang bintang pakola terus ngadawi itu Kangjeng Nabi Ibrahim inni saqimun inni sayaktosna kaula saqimun eta anu gering wasaniatu jeung ari anu kadua bal fa'ala balik tamidamel hu kana itu ngaruksak berhala saha kabiruhum anu panggede nati itu berhala hadza anu ieu wasali satu jeung ari anu katilu qauluhu eta dawuhan Allah taala limroatihi ka istrina itu Nabi Ibrahim inna sayaktosna itu imroah ukhti eta dulur awewe kaula walaisa barina henteu aya yuhimmu eta merlukeun yuhimu eta merlukeun mentingkeun ni ka kaula al yauma dina hiji poe illa nafsi angin naon awak kaula walakin itu tetapina kudu datang ngaranjeun ila Musa ka Kangjeng Nabi Musa alladzi anu kallama ngadauh Kangjeng ngadauh hu ka itu Nabi Musa sallallahu Gusti Allah takliman kalawan dauhan anu sampurna fayatuna mangka daratang itu jalma-jalma Musa ka Kangjeng Nabi Musa fayakuluna terus nyarios itu jalma-jalma isfa'lana inda rabbika liyakti isfa kudu nyapaatan anjeun lana ka urang sadaya inda rabbika di payunan pangeran anjeun liak dia karena supaya ngahukuman itu rabbika bainana di antara urang sadaya fayaqulu mangka ngadauh Kangjeng Nabi Musa lastu sanes kaula hunaka di itu tempat eta bisa nyafaatan ini sayaktosna kaula qatal tu eta geus maihan kaula nafsan kana
awak-awakan jalma bigueri hakin kalawan lian hak. Wa ini sarang saya tosna kaula la yuhimmu et temerlukeun kaula eta temerlukeun ni ka kaula al yauma dina hiji poe illa nafsi angin kajaba kaula. Walakin itu tetapina kudu daratang ngaranjeun ila Isa ka Kangjeng Nabi Isa. Ruhallahi tegasna ruh damelan Allah. Wa kalimatahu jeung kalimah Allah. Fayatuna mangka daratang itu jalma-jalma fayakuluna terus ngobrol itu jalma-jalma. Ishpalana ila rabbika liyaqdiya bainana kana lafad nembe ispa kudunya fatan anjeun lana ka urang sadaya ila rabbika ka pangeran anjeun liak dia karena supaya ngahukuman bainana itu rabbika bainana di antara urang sadaya. Fayaqulu mangka nyerios itu Nabi Isa lastu sanes kaula hunaka di itu tempat eta bisa nyafaatan. Ini saektosna kaula uttu khidatu eta geus dijieun kaula. Ana tegasna kaula wa ummi sareng indung kaula. Ilahaini kana jadi pangeran duanana min dunillahi tina salian Allah. Wa ini sareng saektosna kaula la yuhimmu eta teu merlukeun ni ka kaula. Al yauma dina hiji poe illa nafsi angin naon awak kaula. Walakin ra'aitum tatapina kudu ningali aranjeun laukana lamun bukti lihadikum pikeun salah sahiji ti aranjeun naon bidoatun barang anu penting faja'ala mangka ngajadikeun Paja'ala mangka ngajadikeun itu ahad ha kana itu bidoa fi kaisin dina jero peti wa utama jeung nyekel itu ahad alaiha kana itu bidoa akana nah bukti yasilu eta bisa nepi itu ahad ilama kana perkara fil kaisi tetep itu manu aya di jero peti hatta yafuddo angin yen muka itu ahad al khotama kana itu kunci atau segel fayaquluna mangka ngucap itu jalma-jalma la teu bisa fayaqulu mangka ngadawuh Kangjeng Nabi Isa inna Muhammadan sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutimat eta parantos ditungtungan bihi ku Kangjeng Nabi Muhammad naon saha al anbiya'u pirang-pirang nabi. Wa qad wafa jeung nyata nyumponan Kangjeng Nabi Muhammad al yauma dina poe wa qad ghafara sareng nyata ngahampura saha Allah Gusti Allah lahu ka Kangjeng Nabi Muhammad makana perkara taqaddama narimati payun itu ma min dambihi tina dosana Kangjeng Nabi Muhammad wa majengana perkara takhoro narima panderi itu ma tina dosa udu kudu daratang ngaranjeun sadaya hu ka Kangjeng Nabi qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayati mangka datang ni ka kaula saha annasu manusa faqulu mangka ngucap kaula na'am laras sumuhun anari kaula laha eta tetepikeun nyafaatan hatta yadana dugi ka ngizinan saha Allah Gusti Allah liman kajalma yasya ngarsakeun Allah wa yarada sareng mikarido Allah kaituman fayalbasu mangka cicing Kangjeng Nabi masya Allah ayal basa kana yen cicing Kangjeng Nabi faidha roda mangka di mana-mana ngersakeun sa Allah Gusti Allah ayak dia kana yen ngahukuman Allah baina khalqihi di antara makhluk Allah nada mangka ngundang saha munadin nada mangka ngagero saha munadin jalma nu ngagero aina Muhammadun kana lafad aina Muhammadun aina eta di mana Muhammadun ari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ummatuhu sareng umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Panahnu mangka ari urang sadaya al akhiruna eta anu akhir sadaya al awwaluna tur anu awal sadaya. Yani ngamaksud itu rasul akhirun nasi anu pang akhirna ti manusia fid dunya di dunia. Wa walum sareng anu pang heulana jalma-jalma fil hisabi dina hisaban yaumal kiamati dina poe kiamat. Fakumu mangka nangtung kaula ana tegesna kaula wa ummati sareng umat kaula fayufarriju mangka ngabukakeun lana pikeun urang sadaya naon nalumamu pirang-pirang umat antorikina tina perjalanan urang sadaya fanamurru mangka ngaliwat kaula gurron kana mangka ngaliwat urang sadaya gurron Gurron bari anu berseri-seri wajahna bunga wajahna muhajjilina turbari anu bersinar leungeunna min atharit tahuri tina tapak susuci wa yaqulu sareng ngucap lana ka urang sadaya saana sumanusia kandat deukeut saha di ummatu ieu umat antakuna eta yen kabuktosan itu umat kulluha tegasna sakabehna umat anbiya eta pirang-pirang nabi anbiya eta pirang-pirang nabi summa ataqaddamu terus maju kaula ila babil jannati ka pintu surga fastabtihu terus menta buka kaula fayuqalu mangka dibahasakeun mangka ditaros man hadza man eta saha jalma hadza ari ieu faqulu mangka ngawaler kaula ana ari kaula Muhammadun eta Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah anu janten utusan Allah. Payubtahu mangka dibuka itu pintu lipikeun kaula fadkhulu mangka lebet kaula wa akhiru sareng ngajungkel kaula li rabbi wa akhiru sareng ngajungkel kaula li rabbi ka pangeran kaula sajidan bari anu sujud wa hamadu sareng muji kaula hu ka Allah bima hamida kalawan pirang-pirang pujian lam yahmad anu henteu muji hu ka Allah biha kalawan itu mahamid saha ahadun hiji jalma qabli dina sameh kaula wala yahmadu sareng teu muji hu ka Allah biha kalawan mahamid saha ahadun hiji jalma ba'di dina sabada kaula. Fayuqalu mangka dibahasakeun irfa ra'saka irfa kudu ngangkat anjeun kudu ngangkatkeun anjeun ra'saka kana mastaka anjeun wa qul sareng kudu ngucap anjeun tusma wasal tuto tusma tusta mangka didangu tusma mangka didangu anjeun wasal jeung kudu menta anjeun tu to mangka dibere anjeun waspa sareng kudu mere sareng waspa sareng kudu nyafa waspa sareng kudu menta syafaat anjeun tusaffa mangka dibere syafaat anjeun farfa'u terus ngangkatkeun kaula rosi kana mastaka kaula fashfa'u mangka nyafaatan kaula liman gajalma fi qalbihi tetep itu man fi qalbihi eta tetep dina hatena itu man naon mithqalu sa'iratin satimbang tina siki syair au dzarratin atawa siki sawi minal imani tina iman yani ngamaksud Kangjeng Nabi minal yakin tina yakin ma syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sarta nyaksikeun kana saektosna kalakuan sareng tingkah teu aya anu diibadahan kecuali Allah sareng Kangjeng Nabi Muhammad eta teh utusan Gusti Allah. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la syarika laka wa atubu ilaihi.